Sampurasun Wadia Balad ATE official. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carios Anak Jin Sabakota. Ayeuna bagian anu ka-7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap dilaek di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Anak Jin Sabakota bagian anu ka-7. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Harita saenggeus arinditna Cep Indra jeung centeng-centengna. Angin dumadakan anteng deui. Langit jadi jempling siga eueuh kajadianna naon. Neng Mita ngarasa tuurna asa laleuleus. Atuh Raden Samar gancang nyampeurkeun nyekel leungeun Neng Mita sangkan henteu ragrag. Hatur nuhun Kang, tadi abdi sieun kacida Kang. Sora Neng Mita ngageleter. Raden Samar neuteup nah hatena mimiti timbul rasa kanya. Sing tenang Neng, insyaallah moal aya naon. Neng Mita harita muntang pageuh sapageuh harapan anu kiwari disampaikeun dina tak-tak Raden Samar. Sedangkeun ti kajauhan sora anjing bebaung kadenge melewung panjang. Dina poek ngabeleg-begna wanci peuting dua kalangkang mucunghul ti luhureun tangkal. Manehna geus ngagunakeun kakawasaan euy, cek salah saurang eta kalangkang. Nya euy, eta tanda yen waktuna geus beuki deukeut. Walon anu hiji deui. Samentara Raden Samar geus surti kana kaayaan. Harita wanci peuting beuki jero.
Sanggeus kajadian anu matak ngagehgerkeun hate. Pasugara gancang pikeun nutup deui panto imah rapat-rapat. Bari mere parentah ka satpam sangkan leuwih iatna tur waspada. Sedang Neng Mita masih keneh katingali ruas. Sanajan rada tenang sanggeus diuk di gigireun Raden Samar. Kang, Cek Neng Mita laun. abdi sieun bili si Indra ngincer we ka urang, Kang. Red, Raden Samar ngareret seuri ipis pikeun nenangkeun Neng Mita. Insyaallah moal Neng. Sanajan dina datang deuna oge, akang moal ngantep kitu wae, aya jalema anu rek nyilakakeun salira. Atur nuhun, Kang. Pokona akang nging tebi ti abdi. Abdi ngiring ka mana wae akang angkat. Walau Neng Mita hatena ngarasa reueus jeung regreg. Dumeh ayeuna mah boga anu nang tayungan, aya nu tanggung jawab kana kasalamatan dirina. Teu kawas Cep Indra anu ngan ukur ngamangpaatkeun ari keur aya kahayangna wungkul. Sedengkeun dina jero hate Raden Samar, sanajan mehna yakin yen ancaman Cep Indra lain ukur gertak sambal wungkul. Tapi sahanteuna dirina sorangan masih kene bisa ngungkulan. Tapi lianti eta aya nu dipake ka hariwang nyaeta ngeunaan para utusan bapana anu mimiti narembongan. Peuting eta sanggeus sakabehna sarare. Sup Raden Samar asup ka kamar tamu. Manehna lungguh dina sajadah ngalaksanakeun salat peuting. Nalika sujud menilila. Nalika keur anteng sujud kitu, jimat karuhun anu ngagantung dina dadana ngadadak ngaluarkeun sinar hezo kabiruan. Angin di jero kamar ngadadak ngakelebug. Samentara Raden Samar masih diuk dina luhur sajadah. Tekung silila na atuh ujug-ajug ari jelegedeg teh. Kiwari dihareupeun Raden Samar geus aya jirim saurang sepuh jangkung ipis. Make jubah sing sarwa hideung kalayan sorot panon anu caang. Eta aki-aki taya lian nyaeta Patih Jagatnala, abdi Satya Karaton Surasowan. Paman Patih, cek Raden Samar langsung ngadeheuskeun awakna ngahurmat ajrih tur someah ka Patih Jagatnala. Aya naon Paman Patih nepi ka salira sumping ka dieu paman? Patih Jagatnala unggeuk laun. Karaton keur teu tenang Gusti Pangeran. Tuang Rama Prabu Samarkenda ambek-ambekan wae. Anjeun Gusti Pangeran geus lila teuing cicing di alam manusia. Dewan Karuhun geus mimiti nyebut ngaran anjeun dina pasamuan Rusia. Raden Samar ngadengikeun bari napasna berat. Hapunten Paman Patih. Kula can bisa mulang ayeuna-ayeuna paman. Aya tanggung jawab anu kudu kula dijaga di ieu alam manusia paman. Tanggung jawab ngajaga eta wanoja. Cek Patih sorana datar tapi jero. Raden Samar jempe sakedeung laju ngajawab kalawan tenang. Muhun Paman Patih. Anjeunna dina pangayoman abdi ayeuna teh paman. Leng Patih Jagatnala ngahulang. Aduh Gusti Pangeran, katresna di alam manusia teh rapuh. Gancang laas jeung sirna Gusti Pangeran. Sedengkeun ari hukum karuhun mah mutlak. Lamun salira tetep milih jalan ieu,
hiji korban bakal dipenta Gusti Pangeran. Korban saha maksudna Paman Pati? Sora Raden Samar ngageleter. Teu kudu disebutkeun ngaranna ku paman. Waktu engke anu bakal ngajawabna sorangan Gusti Pangeran. Kitu ceuk Pati Jagatnala. Langsung jirimna les ngiles robah jadi haseup hideung. Satulina ngabiur keluar liwat sela-sela jandela anu bareng katiup ku angin. Samiangna Pati Jagatnala, Raden Samar ngakerendeng ngomong sorangan. Aduh, hapunten Ama Prabu, abdi moal tiasa mulang selagi Neng Mita bener-bener aman tina ancaman si Indra. Peuting masih keneh panjang. Aing hayang nyaho, ayeuna marek ulin heula ka puseur kota. Saterusna sanggeus ngagarandeng kitu. Jelagedeg. Les jirim Raden Samar barobah jadi haseup. Persis siga Pati Jagatnala bieu. Bedana ieu mah haseupna haseup bodas lain haseup hideung. Eta haseup bodas kaluar ngaliwatan sela-sela angin ngabelesat kawang-awang nembus kelemengna langit peuting anu poek mongkleng. Caturkeun di hiji tempat, tepatna di alun-alun kota Bandung. Kabeneran dina peuting eta, sanajan langit poek alatan teu kacaangan ku bulan, tapi sabenerna cuaca mah lenglang kulantaran kaparengan usum halodo. Kaayaan di alun-alun teu pati rame. Maklum sabab waktu geus nunjukkeun jam 12 peuting leuwih saeutik. Endahna patamanan di hareupeun Masjid Raya Bandung. Tangtuna ngajadikeun Raden Samar katarik atina. Makana nalika keur kumalayang di Jomantara, keur kakalayangan di Mega Malang, detik eta kene Raden Samar langsung nyirorot turun. Ngan hanjaka dina turuna kurang ati-ati sabab pamareng-mareng nincak kana bangku handapeun tangkal camara. Sedangkeun di dinyana aya dua nonoman anu keur antang paduduaan bari rada maroe. Hus cilagedeg. Raden Samar laju ngacirim kana rupa manusia jiga biasana. Nyata seorang jajaka kasep rupa. Pangawakanana gandang tur gagah. Sorot panona seukeut wibawaan. Kumisna ipis ngaciripit. Aya janggotan najan teu panjang jiga embe Jawa. Atuh pogoe pikeun dua urang nonoman anu keur pogot silih kokok jadi kaget liwat saking campur sieun kulantaran ujug-ujug aya jirib jajaka sagigireunana. Curi. Cek eta dua nonoman ngagorowok bari langsung ngapecir ti buburanjat ninggalkeun taman Masjid Raya. Sedangkeun Raden Samar ngadon nyengir bari gigisi. Aduh, sial. Sugante eueuh manusia anu keur belaem-belaem. Aya ku edan belaem-belaem hareupeun masjid. Tapi aya alusna oge ketang manehna jadi gagal indehoy jeung tuncle. Kitu cek Raden Samar galecok sorangan. Nu satuluyna Raden Samar ngahaja lelempangan di sabudeureun taman dina amparan jukut palsu. Bibirna teureun-eureun ku macrek waktu nyaksian kamegahan masjid jieunan manusia. Alus oge jijieunana nama manusia teh endah. Malahan hampir sarua jeung di nagri jin Surasowan maregah bangunanana. Sabot keur ngagarandang kitu, harita kahareupeun Raden Samar ujug-ujug aya saurang lalaki bari ngasongkeun sabotol cai aqua. Jang bade ngaleut moal jang.
Oh, muhun, hatur nuhun Ki. Tembal Raden Samar bari manggut sopanaker. Kalayan teu asa-asa deui, maehna langsung narima eta botol cai. Saterusna mangukur leguk-leguk cai sabotol teh tuluy diinum nepi ka beakna. Hatur nuhun Ki, pamugi kasayanana kenging pawalas ti Gusti. Ceuk Raden Samar polos naker. Samantara pikeun si Aki jadi colohok waktu narima kanyataan jika kitu teh. Artos najang 5.000-an eta teh jang. Cek si Aki semu kawer kulantaran kasieunan caina teu dibayar. Sabab manehna mah nawaran sote pedah keur jualan. Kitu deui Raden Samar, manehna jadi kaget sabab panyangkana mah eta teh mere sukarela keur manehna. Manawi teh masihan we kangge abdi Ki. Duh, hanas tos diseepkeun dilak-laku abdi Ki. Cek Raden Samar bari nyengir. Tapi kilang kitu, maehna langsung mapatkeun ilmu pangaweruhna bari ngodok saku. Maka dina danggat harita keneh, duit 100.000-an tuluy meded dina saku bajuna. Mangga tuh Ki, tayi artosna. Candak we sadayana Ki. Cek Raden Samar, enteng naker ngomong nate, bari ngasongkeun duit 100.000-an. Aya meureun kana 20 lambar nama. Leres ieu teh jang. Telepat. Tembal si Aki. Ruas campur jeung bunga. Nya leres atuh Ki, piraku abdi bohong. Mangga we kangge Aki. Abdi mah kirang prayogi kana artos teh Ki. Mangga sakuan Ki. Salira teu prayogi artos. Aduh. Nuhun pisan jang nuhun. Nya sami-sami Ki, sami-sami. Sanggeus kitu mah Raden Samar tuluy ngaleos ninggalkeun tukang asongan anu colohok sorangan. Nalika wanci peuting meh tomper kajanarinakeun, Raden Samar masih kene betaheun aya di taman alun-alun kota Bandung. Malah saking ku betahna nepi ka gogoleran sagala dina teras Masjid Raya. Napa mikirna ke balikna oge cenah ari geus tas ngalaksanakeun salat subuh. Tapi karek oge aya kana sabaraha menitna gogoleran kolebat. Sakolebat katempo ku juru panona. Aya 2 kalangkang hideung ngolebat kana palebah juru taman anu poek. Nasaha cenah itu? Piraku sugan utusan ti nagri Surasawan mah. Hayang nyaho rek disampeurkeun ku aing. Cik Raden Samar bari nguniang cengkat. Dasar bangsa jin. Nalika ngajorelatna teh ukur sakicep geges nepi kana tempat 2 kalangkang hideung tadi. Kasampak teh bener pisan didinya aya 2 jirim lalaki. 2 nana marake jubah hideung, panona hurung mencerong ka Raden Samar. Saha kisanak duaan? Aya perlu naon make liwat ka hareupeun kula? Tanya Raden Samar tandes. Kami duaan utusan Kanjeng Prabu Samarkenda Ramasalira Gusti Pangeran. Wayahna danget ayeuna kene salira Raden kada nuturkeun ka kami duaan pikeun mulang ka nagri jin asal salira Gusti Pangeran. Moal bisa ayeuna sabab ieu geus jadi kaputusan kula pikeun ngalalana di alam manusia. Aduh, hampura Raden. Kami duaan kudu maksa salira sangkan tiasa kacandak ka nagri Surasawan Raden. Sanggeus ngomong kitu, eta 2 jin utusan Prabu Samarkenda teh gentak pating colelat rek newak Raden Samar. Kejeleng huut. Gerakanana lir kalangkang narajang ti sisi katuhu jeung kenca. Tapi kulantaran nu diserangna oge lain jin samanea, komo ieu kasebutna anak raja putra mahkota. Antukna 2 panarajang eta 2 jin teh ukur ngahanca tempat kosong. Siut plaslos soloyong. 2 utusan jin jadi nyoloyong alatan Raden Samar kaburu manten nyingcet.
Waduh, kurang ajar. Nah kemana cenah mangklung deui? Tanya salah seorang ka baturna. Kula mah di dieu. Tembal Raden Samar. Gebeg. Atuh puguh we dua utusan jadi kaget laju ngejat. Makan harita kene oge duanana tuluy malik tapi ceprot ada. Apes pikeun dua jin utusan. Nalika tenggelan Raden Samar teu kabendung ngahanca dadana. Duanana ngagoak awakna meclang neunggar gorobag tukang dagang. Gulubrak goak. Tukang dagang jadi milu ngagoak bakat tingkus soak. Sabab nu katempo ku manehna mah anu neumbra gorobagna teh angin puyuh. Si tukang dagang gancang lompat nyingkah demi nyelamatkeun diri. Harita Raden Samar ngahaja teu nembongkeun jirim kulantaran keur adu hareupan jeung bangsa jin. Sok gancang geura indit di hareupeun kula sing percaya. Dina waktuna kula pasti mulang ka negeri Surasowan. Ceuk Raden Samar. Atuh kapaksa. Daek teu daek eta dua utusan teh kudu nurut sabamun maksakeun oge. Moal matak pihadeun pikeun kasalametanna. Makana tanpa loba basa-basi deui. Duanana laju pating corelat indit ninggalkeun Raden Samar. Para wargi sadayana dina peuting eta nalika wanci geus carang cangtihan kacaturkeun di imahna pasugara. Harita Neng Mita karek oge kaluar ti kamar mandi tas bebersih. Sanggeus sagedang dan saperluna manehna tuluy kaluar ti kamar nuju ka dapur. Maksudna marek nyiapkeun cai teh haneut pikeun Raden Samar. Tapi lengkah sukuna katahan dina palebah lawang panto. Anu panto nu katamankeun tukangeun imah. Nya, panto nu kataman tukangeun imah. Sabab didinya kasampak teh panto geus ngemplong muka. Kang Samar kitunya geus aya di taman. Pada ieu panto meuni ngagemblong kieu. Gerentes Neng Mita bari tuluy ngalengkah rek ngilikan. Tapi sanggeus aya di taman, Neng Mita kacida kagetna. Sabab kasampak teh di dinya aya saurang aki-aki make baju pangsi sing sarua hideung make bendo. Atuh sapada harita Neng Mita tuluy ngajerit. Kang, tulungan Kang, juri. Harita si aki meuweuh seuri waktu nempo Neng Mita ngajerit kitu teh. Tapi teu lila kulantaran Raden Samar ujug-ujug norojol nyamperkeun. Sedengkeun jirim aki-aki tuluy ngiles ngaleungit teuing ka manalosna. Aya naon Neng? Itu Kang, aya juri aya aki-aki Kang. Walau Neng Mita bari ngagabrug ngarontok ka Raden Samar. Mana aki-aki Neng? Teu aya sasaha oge di dieu mah Neng? Itu tuh, eta tah cangket tangkal bongsai caringin Kang. Cek Neng Mita bari nunjuk. Tapi nu ditunjuk nama eta tadi oge geus eueuh tapak-tapakna aja. Eta mah ukur titingalian wungkul meureun Neng. Sing percaya insyaallah moal eta naon Neng? Cek Raden Samar. Ngabeberah hate Neng Mita padahal sabenerna mah manehna oge ngarasakeun kehadiran makhluk astral. Tepati lila sora azan subuh ngelawung di masjid teu jauh ti dinya. Ngaguruh ngaliwatan Ibun Ipis anu ngantai di taman tukangeun imah pasugara. Raden Samar masih nangtung panonna melong ka palebah tangkal bonsai caringin tempat si aki misterius tadi ngiles. Manehna bisa ngarasakeun ayana kakuatan ti alam sejen. Aki pangsi hideung. Kitu gerendengna Raden Samar. Mun lain utusan Prabu Samarkenda hartina. Raden Samar ngegel biwir. Ngaran anu geus lila teu kadenge dina pikiranna ujug-ujug mucungul. Ki Buyut Wangsit Jagabaya. Alias Tedemit Kolot anu kungsi diusir ti Karaton Surasowan lantaran khianat ka Dewan Karuhun. Mun bener
eta jalma eta jina anu geus nembongan hartina ancaman ka Neng Mita geus asup ka tahap bahaya tibatan Cap Indra. Sementara harita Neng Mita masih keneh nyuuh dina dada Raden Samar. Kang, namuana naon kitu? Abdi hariwang. Bilih engkena malah ngaganggu ka urang, Kang. Raden Samar ngusapan Neng Mita lalaunan. Sing tenang Neng, insyaallah eta makhluk moal nepi ka ngaganggu. Ayeuna malangkung sae antosan we dilebet ku akang bade ditarekan heula. Neng Mita nya tujuan, saterusna manehna ka jero deui, sedengkeun Raden Samar tuluy mujasmedi bari gegerenyeman. Dua leungeunna sidakep, jimat karuhun dina dadana ngaluarkeun cahaya biru. Lamun nya anjeun ki buyut wangsit, cek Raden Samar laun tapi tegas. Tong wani-wani ngadeuketan kanu aya dina pangayoman kula. Ngadadak harita angin ngahiup tarik, bonsai caringin jeung camaran nepi ka oyak. Di jero alam sejen, sora tang katinggalan ngahareos kana ceuli Raden Samar. Anak Prabu Samarkanda, ayeuna geus boga lemah cai geding di alam banuza. Raden Samar mesem sorot panonna seukeut, tembongkeun jirim anjeun, ulahnya muni di tempat anu buni. Tapi sora eta ukur sakitu-kituna tuluy ngaleungit barang jeung kaambeuna bau minyak kananga. Raden Samar narik napas panjang, mahena sadar eta lain deui saukur urusan dirina, tapi geus jadi pertarungan antara dua dunia. Tapi acan ge Raden Samar beres dina ngalamuna. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.